wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanita rariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati cek ieu kan zaman modern sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ieu ge geus berusaha teh bese pan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang ya na kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula mah ieu di konsultasi ayo tuh Mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana nang di mana eta maksudna guguruna sok tanya usaha bae lain mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup mantap asuh tak kos gitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali terus bae mah kos gitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu ieu mah da ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru itrati wa bi ahli badamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi zawi rahimi iblis datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang nyana datang ke Abu Jahal nyana datang ke Abu Lahab nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jerona boga kibir di jerona boga ria di jerona dikembangkeun ku iblis datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak pangeranan ka Gusti Allah
pangeran urang dek dikamanakeun sok itu geledena Uza Manat mun haju ente jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang dek dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah saha cek Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran Abu Jahal sok macem-macem siapa sok aja iman bae ulah kitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah uwa teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong teng ting tong tang ting tong gambang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang blik dug naon si eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no gabejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun mangsa persurunan nu sok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tere pae hiji tinggal 9 tere geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta ge sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buatan itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho tah bangsa nu kos karar itu tah buatan iblis tah lamun salat puasa zakat tah eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadinya hopan ngaji tafsir bener teh
Nah bener tuh anu sok kadinya sah kan sia sarua bae sia nggak bener ke ongkoh asup ongkoh aya di dia gini sok asup kadinya ho geus aing hulu-hulu na tadi geus salaman jeung aing lah pokona ho bae pokona aing potongan kitu potongan nelayan kajen kuku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye iya oh iya nelayan ya watusan nelayan potongan buukna gitu lain deui nu sok nelayan oh pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadeuleu orang deui katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si aya nyawa mah ka ditu bae geus dia kajero si asup kaditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya mah pokona aya bae aju kadinya mayar pokona mah sia mawa duit bae kaditu geus kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho lain ge pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis oh itu aya kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ke dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak keturun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeran ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun teu mah aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ke pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngaboga anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasana kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan cobotan sia cak nu kumisan teh hati kitulah sehat setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus sarawigan mun urang neuleuh buuk da teh diurus kumis teh diurus janggotna teh diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum ta eta teh utusan pangeran setan geus aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nyeungeut menyan tutupan di mana ujang di mana
abdi ti Bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya ke lagi senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang Bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum nu tetanggana sia setan goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh tah mah musuh polisi tah bokos kitu mah tuh ditingkep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seunut ceng Bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujangan ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sialnya setan juring takos gitu ceng oh di kemana ya hayang ke tarif-tarifna ayah hayang puas kan itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek ngemonyet dek ngeorai dek ngebedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya di Teureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horegan ayat Gusti Allah nu agung kapami nemantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqu masi wa dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kalajengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamaknaanna lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunna wallahu a'lamu bimuradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin
sebagai suraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik, dijadikeun sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh, padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran, nangieun Allah makhluk keneh teh. Tapi ku ngeunam kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu? Eta teh seakan-akan nurut ka setan, sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk ka makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min. Padahal wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan, kunaon nyembah ka patung. Jangan teu aing mangeranan ka iblis, kunaon nyembah ka batu. Jangan henteu nyembah ka jurig, kunaon atuh nyembah ka makhluk. Setan teh parentah setan, nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus, le mobil bararagus, warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis ngeunaheun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-hari na motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pat. Kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Cek ieu kan zaman modern ai sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil. Cek jalan tiapan ieu geus berusaha tapi sepan. Ya, tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang. Ngawarung kos kitu doang mah tuh deuk ka iraha ka beli mobil, ka beli motor. Geus ka mana atuh? Deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah, mobilna loba, usahana maju, tanya loba tatanya tuh jelema mah. Kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya. Waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Loba tatanya naon ge. Teu tatanya mah bal beres. Tuh, deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta setan eta. Nyata. Oh, kos kitu nya datang nya ka dinya se. Waalaikumsalam. Aja teh ka mana? Tuh wajib. Ya enak tuh kade, kula mah iya dikonsultasi. Ya tuh Mas. Ngobrol ieu haji boga imah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna. Sok loba tatanya usaha bae. Lain imah haji serius antaran kula geus tiduduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu.
sejasa dengan dunia ya, masya Allah, kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia nggak asup, kalau tak asup, tak kos gitu teh, tetap yang boga mobil, yang boga imam mewah lah, kita komo teki uci ngomong nanya segala wali-wali lain tersedia mah, kos gitu guys, buang wakang ngaji mah kan itu, gimana kakak mengaji bayi, ada guru kumah tuh, guru gitu, cuma dagang bayi, iya dagangnya jabang mana mengaji mah, rugi dah teh gitu. Batu sih ya kadedei, kuari mahalanan, malah kadedei yakin, lagi kalau kadedei, nah datang kadenya sekali dua kali, bener sih ya, bener, lamun bener ayo milu jangan mengaji, kemana tuh, ke Gunung Kawi deket, pada itu batu, saya tidak milih, nek ngaorai, nek monyet, nek babayang, nek babi, atau babari, itu bakos gitu mah, tuh nggak selalu guna ngawarung gitu, nek kira tuh sih ya, angel kene, bakos gitu. Syaratnya kumaha lah, syaratnya mau naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji gitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh bawa aja ngos aing rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim agak satu lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawatah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja tadi dilanjutkan nyana ngawarung jaka pabrik atau sakit itu nabae akhirnya brus ke Gunung Kawi ban ngagejelug akidah kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing mese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh benar keur ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya kieu tuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta kumaha carana tah urusanna sapira meuli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain pan sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad kos kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad udah starter lagi mantep jasa tad komo sekupi nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meunang Avanza ka ditu ngeunaheun tad je itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi orang boga duit udah sok ajuri bari bakos itu eta kiai nu sok ngaribakeun carekan ge kusia
ngadu gitu jeung aing gitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab gitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu gitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu ka dinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu aing atuh sakadar mere jalan doang SKN jadi deh isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan cuma kayak dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu anu nanyakeun dalil nanggeus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge yo dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna oke satu karena kadang baik jangan ngarik jangan subrut aduh boga mio kadol ku batu meuli Avanza drek ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nang tangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranan apa ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan kudaon atuh make manger jangan cai mah teh manger komi sakariba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieun gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku pertian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolo jas ngebohong Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karari itu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apun Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ja Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad
ya Allah nang Gusti Allah kabeh nih kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nang ieun Allah Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge nang ieun Allah Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badi'us samawati wal ardh nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk ala mana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda dek niru Amerika dek niru Paris aya gambarna atau dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya ayo cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teh nu model kos kieu mah aya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung aya borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung aya anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gua kumaha teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga mun si anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nang nyieun Allah berarti kabeh nang nyieun Allah langit serta eusina nang ieun Allah bumi serta eusina nang ieun Allah berikut setan-setan juri kabeh nang ieun Allah eueuh nang ieun salian Allah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru ieun Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bare eta kos kitu tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud Uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai wa khalaqa kulla syai jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh
jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantak Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nu nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur dalekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyaho aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak nyaho aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyaho aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyaho aya anu aing mandek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyaho kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mending ngaji bae nyaho Gusti Allah anu teh nyaho Gusti Allah kabeh nyaho kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu mantek lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur ja antri pan ngalawuduna ya di imah lah bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung mah atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung ieu pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin ka deuleuh
jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang nek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunaan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngalawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar waalaikumsalam karek deh tamat tahajud TK pamongkos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna teh rendang kayak teh sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti ba maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udang sih udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mas ya isukan tuh bener isuk ningseut tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tabakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar lupa ya karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia emang ayana teh kos gitu tolol
poho ka Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu mah encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan ya cek borangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wakalaku nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing usia maaf sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui dia teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi gandak roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu ge jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sakadea anterkeun teh bibi sia ka mana tong ka ditu ka lumpur itu oh jauh bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek dia ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati dasang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bae can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bae je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh cuma ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can ilit keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuyit pariban teu datang nyana kadenya cakal bah sial orang takal kadong di kapur Masya Allah atuh bahasa Quran ge moal leungit cek nya katipu aing orang dek Agustus dicabut apa bisa ku babacaan teh makos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cek nya lojak duborangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueuh naon kusorangan kene ngajurig-jurig teh padahal eueuh naon borangan teh kos kitu kos kieu jelema dek kondangan begitu dek kondangan diengkeng-ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik undangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang
beca kemana pak undangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh undang ayo guys berangkatnya nah pan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya salin di jero lantaran deka undangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih nggak saja sorban dikalurkeun ka dia putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta kuar pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan we teu penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dingeunah biasa pak teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya asal kelenger didinya kerasa ah segala dengan ngagoler bae ya iya goler dia kan tapi terus baik korasek tetap punya kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakit eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu kunyana masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia yang sieun aing pocongan ya tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya da di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing ngarang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya tu kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeulet eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah
wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Zalikumullah anu kasipatan kok kitu bagus Gusti Allah, anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah, anu teu boga pamajikan Gusti Allah, anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah, nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah. Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu, teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah. Gusti Allah teh khaliqu kulli syai', anu ngadamel kana seluruh perkara. Fa'budu maka ngaibadahan aranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu, tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara. Geus satu ku hari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ka Gusti Allah pasrah. Allah nu jadi wawakil. Allah anu ngaraksa jeung ngajaga. Pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah. Mantep jasa. Tah hayang datang ka dinya teh ya. Teu bisa lamun teu ngaji. Teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah. Hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa, nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa. Moal bisa lamun teu ngaji. Urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae. Nu ngaji bae di pondok pesantren. Mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa. Komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa. Moal bisa kajen kumaha ge tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun. Ngajina hiji nu dideuleu Allah. Mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah. Mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti. Kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik, ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh. Cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honorar. Wih tenang aja cak orang Suriah, yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami, Masya Allah tambah ratusan ton. Kakarak dijual 25 ton. Hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu. Jang perang aing deuk perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker. Ieu kakarak ge ngajual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 530, turun 520, turun deui 480, turun 430, turun 450. Ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli mah teu naon ngajual ulah waka. Atau diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal. Jadi teu gablek gatuh. Masih turun. Kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas. Lantaran Suriah ngajual deui 25 ton. Ujianana bisa 200.000 di urang mas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa. Sabilillah. Ganyang Amerika cek Suriah. Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tetep bae ulah jadi sasaran Amerika, jadi sasaran gayang Amerika. Jual emas senjata geus disiap-siapkeun, kiribat Iran geus disiapkeun, siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya. Anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ka Suriah. Nu ngaran Hasan geus dikirim, nu ngaran Husein geus dikirim, geus didagog-dagogkeun ku ari kieu. Siap. Dana geus dijual ka rakyat, penjualan pertama 25 ton geus dijual. Batur eueuh nu nyahoeun, Inggris neuleuh, soa neuleuh persiapanana, ternyata masih ratusan ton keneh. Geus teh kudu meuli emas. Komo Mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah. Ieu teh batur bakos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika
bensin dibawaan ku Amerika, ka uyah-uyah dibawaan ku Amerika, persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon. Oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derawak kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah, dek ninggalkeun Amerika, pasti diembargo Indonesia. Singkat kata, siap cek Soeharto, di embargo negara orang, no problem. Menang di mana ke rakyat? Siap di Swiss simpenan negara Indonesia, make rumus-rumus tersendiri, geus tinggal notok doang. Untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto nang lengser, tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kiai urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lu mentak dilengserkeun emang kunaon? Orenganan jaringan Islam na pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia tuh main di dunia teater Amerika, waduh badan intelijen luar biasa, orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min nu keluar Amin Belaraja bukan ini. Iya para jasa lalakonna lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana ku ari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkan Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh ku anu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagan ku ari teh nu matak Obama teh mundur. Ieu waduh Islam pohara jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh. Dibom 2 kali deh. Atuh sia mah malah kanya aku sapiraha dagang dangder doang. Weh, lain lalagan gergerak kuari, Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu gergerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBY teh nyahoun nya lagi sarua mah. Atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Boleh lalagan nu mantak tenang. Lamun engke perang gas panggilan kukula kado korosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya urang Tanzania Afrika berarti hiji aya urang Spanyol anu baheula Spanyol
diislamkan, dijajah ke Islam. Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deh ku Isabella BAKB datang ka tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alpiyah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol. BAKB tanda-tanda keislamanana, ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik. Kuari urang Andalus aya nu berangkat deui, siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol. Tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal, endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen, dipaehan kabeh di jero kapal, orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta, atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong, bodoh. Teu nyaritakeun urusan sejarah Islam na, bangsa tolol bin goblok gitu siapa. Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris cara ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana Kiai? Ku camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah Aisyah teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Tah teh mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Geus teu karasa Agustus saunana. Masya Allah. Nah ieu ku ari keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui.